kawin aja. Acis Sabaraha? 700.000. Berapa? 700.000. 700.000 rupiah. Ya, ya. Bialai, siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami? Siap. Terus terang hak dan kewajiban sebagai suami? Gak Gak acan. Nah, kami kan bersimpuling pada dijelaskan sebagian nya seharusnya nama gitu ku ayeuna mah kedah aya bin heula bin man perkawinan. Nah, mandiri atanapi reguler. Upami mandiri mah begitu daftar langsung di pasien bimbingan jadi itu langsung ke petugas khusus. Upami reguler mah aya jadwal anu diayakeun ku Kemenak. Harsan kamari kaping 18 jam 18 Juli pelaksanaan. Nya eta kapayogianan teh kami ngajelaskeun naon-naon kewajiban suami, naon-naon kewajiban istri, naon-naon hak suami, jeung naon-naon hak istri. Ya teh dina waktu akad teh rok ngilmuan. Ya, ngilmuan sanajan bojo. Naon kakulatan kali anu aya hubunganna sareng istri man ka urang nu pernah mengetahui. Selama ieu teh janten bojo teh teu tiasa salat minangka nya bisi ke di mana wayana urang anu buru-burukan merugi tutuna supaya bisa salat. Ilmu anu diurukan ka janten bojo teh tilu hiji ilmu fikih, ilmu pikeun ngabenerkeun ibadah. Kumaha carana abdas, kumaha carana salat, kumaha carana ruku, kumaha carana sujud, kumaha carana tatkala janten bojo teh naon gitu hayatna teh kaluarna jam sekian turunna saat jam sekian diketahuikeun kata janten sarawit. Ilmu fikih nu ngaturna. Dua ilmu tauhid. Ilmu fikih ngabenerkeun kayakinan urang cenah ka Allah Subhanahu wa taala. Tilu ilmu tasawuf, ilmu fikih ngabenerkeun hate supados dina rada ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala teh teu aya hal-hal anu mata ngabatakeun kagana-ganana. Aya nih dina rekasan ibadah teh sapertos aya sifat ujub, riya, takabur, sunah sareng bangsa-bangsana. Tilu anu diwukeun. Can gugur kewajiban suami ngilmuan ka janten bojo lamun selama ieu janten bojo teh parantos hideung ka tempat lagu ilmu. Tatak we pikeun ngugurkeun kewajiban sanes paling kasideung oge dijulungkeun ka rasa panuartos. Nya nomor kedua kewajiban suami teh nya eta nafkah masihan katuangan. Sakumaha masihan katuangan suami ka janten istri taroskeun heula minimal neng sarmila selama ieu dipasihan katuangan ku bapa sareng ku emak sainten sawengi upami diaciskeun dalam sabaraha 100.000 minangka anak. Wayana sabra dari dihukum kurang ulah kirang ke 100.000. Malahan kada langkung 200.000 lamun barang tuan teh mah biasa-biasa mah 2 kali ayeuna mah sambil ukuran 3 kali 4 kali. Aneh wadal pan urang rek gawe. Gawe. Nomor katiluna sukna gimana? Janten sabada sah janten suami istri nu janten bojo teh kana dicanak ka tempat anu patut layak disisingan kurang sanggupan bojo lain masih hakiman lain. Tapi gimana dalam artian nah bari sana kapantakan kabumi kurang kabumi pun bojo kabumi suku jeung bangsa-bangsana. Nomor ka 3 nomor ka 4 sukna iswah newan masih anewan hakulana setiap penakuran sekali wajib janten bojo di pasihan anwan kurang nu mata kutukan kana orat tatkala keluar ti bumi. Ai di bumi mah bioskeun bae kalau kawaras oge da jeung hakna jeung maharep yang kitu sareng suami na eta mah. Nomor kalimana nama kewajiban suami teh nya eta perhatian bahasa urang mah monokan. Di antawis nu 5 eta teh nu berat teh sadayana ge berat nu hampang teh monokan nu hampang heula mana aya nu hampang heula kitu nya. Ngilmuan berat rasna deui naon deui masihan apakah berat masihan angguran berat masihan imah berat nu hampang teh monokan heula we monokan heula.
eta kewajiban suami. Eta di antawisna nu pokokna eta kalau suami itu sia-sia kayak itu. Simpulin harus ayeuna kaduana kapangan teh istri. Wasta teh sarmila. Kenapa kami? Ya mungkin. Aliran terserah tahun 2007. Alhamdulillahnya paling paling tersebut karena aturan panjang pemerintah mati ayeuna upami sesuai sareng perma peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2019 masalah yuswa ayeuna kurang bisa 18 tahun. Upami aya warga masyarakat anu nuduhan maneh bari nikah kurang kalina kurang bisa 18 tahun dipersilahkan ke kemenak sedang mengajukan dispensasi ke pengadilan. Kami kalau betis di oke kurang-kurang bisa 18 tahun 2007 kayak sana nih kan kita kapaksa balik ke sana kan terus dinikah tuanya nih alhamdulillah ada yang mau bagi jadi juga ini mana nah mas kawin aja nah balik ku artis 700.000 cekal malam gede ini banyak yang gede sok mau kesaksian saya semuanya pang saya istri teh istri anu pang salin-salinnya bukan mas kawin ngan pang saya panuget anu agung macam mas kawin cekapnya ya kak terus terangkat yang kewajiban sebagai istri dasar terang kos dan namanya ini kalinya namanya nikahnya namanya sekali namanya ayeuna ini namanya sekali pasti ada dua kali nah gitu namanya sekalinya ya terus terang kewajiban istri dan terang kewajiban istri masuk namun tina sejumlahna kewajiban anu seueur teh gugur hiji sabab melaksanakan perintahan suami ngajauhan tegahan suami satungtung perintahan teh dina hal-hal anu taat ka Allah Subhanahu wa taala aya dina maksiat ka Allah Subhanahu wa taala mah teu meunang diwaro la ta'ata limakhluqin fi maksiatil khaliq teu meunang ngawaro dina urusan maksiat teu meunang ngawaro ka makhluk dina urusan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala ulah bongkana kudu ngawaro ka salaki kita dora kabeh ngawaro we teu meunang ya teu meunang kewajiban suami terhadap istrinya. Tasnya mungkin hidup dituntut sabada sah jantan suami istri dituntut kudu nyiptakeun rumah tangga anu rukun dan damai. Ya. Atasna tingalikeun rasa kasono bogoh anu jantan caroge teh caroge tingalikeun rasa kasono jeung kabogoh teh kana jantan istri. Terasna deui di antara kewajiban suami dan kewajiban istri anu pada dia mah ayeuna mah aya tilu nu kudu dilaksanakeun sasangan hiji sabada janten suami istri teh utamakeun musyawarah ya utamakeun musyawarah sakabeh rupa perkara anu baya ditindaklanjuti dina masalah rumah tangga musyawarahkeun heula termasuk hal-hal anu kecil tapi akan ibu kieu-kieu ada perkara musyawarah ini upamanya akan asup ieu pantes henteu musyawarahkeun heula pancok aja eta teh nu asukeun ka sabeuleut ya aku mana awak 75 kilo di pakaian baju umur 10 tahun kan di ka sabeuleut ngira ketemu orang itu ini lebih nampil dari tahun musyawarahkeun heula neng upamanya akan ngamawar asup ieu pantes henteu seluruh si neng teh kita ngantep pantes henteu eta atawa si neng aku kami abdi nu atuh ieu sae teh ieu antong entong bayana musyawarah heula eta dina hal-hal kecil tantana dina hal-hal anu agung makan itu sabaraha urang rumah tangga ayeuna neng ayeuna urang rumah tangga yeun imah heula beli mobil heula musyawarah heula tah ulah jebuk beli mobil heula kan itu aya teh kalayangan di jalan balik les kamana musyawarahkeun dina hal-hal teh berdasarkeun kanten masalah agung musyawarahkeun hiji utamakeun musyawarah mahoba manistaharo
walana dima manistasaro walat takoro mangit tasoda mual nalaksa mual sedih lamun jelema hidupna samutamakeun kana musyawarah. Hiji. Nomor kedua muka sapa? Utamakeun muka sapa? Naon saling terbuka antara suami sareng istri teh udah terbuka. Tapi hal-hal anu sae terbuka teh. Ari kieu mah para boga lakon baheula keluar ku mincir buka kabogoh pinangkan ayeuna. Tah ayeuna teh wari sangkut-sangkut sabenerna teh kawin di mari teh urang mah teh pati ieu teh da urang mah anu eta mah teh ditangan kitu. Terbuka teh hal-hal anu sae teh. Ya, terbuka teh hal-hal anu sae. Nu kitu mah tong baca-baca omat. Cek guru kabungkur. Saya ada udah baru apa pan berarti mau kabogoh geuning biasa kitu. Pijeun bisa aya pokok aya surat-surat di masa-masana. Hal anu kitu teh mah teu seusieutan geus lumatangan. Ulah buang we kitu mah. Buanglah mantan pada tempatnya teh. Pijeun kasempatan sampatan tawaran kitu. Nomor katilu kewajiban suami sareng istri khusus sareng dilaksanakeun teh nyaeta moal apa? Saling kanyuhkeun adab, saling pengertian. Ya, sabab alina rumah tangga mah terus terang wae dengan kanjeng Rasul. Anikah paruh sahrin wadai kudahin. Nikah teh bunga sabulan. Ya, seumur-umurna mah. Rieu we aya diceritakeun seumur-umur bulan madu. Bulan madu ka sabulan. Salilana mah racun we teh. Dia upami urang kesirikan yang ada, kesirikan yang kesering pengertian, mau apanya ngelakon rumah tangga, sebab rumah tangga mah laksana seperti urang ningali gunung. Tatkala urang ningali gunung pika jauhan, ada yang pika endaheun, pika betaheun, pika betaheun. Tapi tatkala jelema hanya kanuhun gunung, urang karaos. Batu, paha, kencak katuhun, cucu, ngarawudan dan naik teh. Malah kesalipikeun nungguin, loba anu kasarung gunung teh. Rumah tangga teh kitu. Saliwatna masih gagena teh. Siga indah rumah tangga teh. Buka rumah tangga. Aduh, hadirin kaum muslimin mulian itu teh ieu bangsa-bangsa teh malahan kesalipikeun deui anu sasarung deui. Baik di panyaraan dari imah pemajikan. Kakak imah kawanna kalitunya. Eta kasarung kitu teh ieu kaum muslimin mulian. Tah eta teh mustahil. Ya, mustahil bakal kasalindahan teh upami teu pengertian. Upami teu pengertian. Moal panjang teuing disimpulin aya katanya satu masalah penjelasan kanggo bahan rumah tangga da disagikeun dua calon mempelai teh dibimbing ku para alim ulama disangan ku satu-satu antos pengalaman. Eta mah nu sakadar sakilas info we di tugas kanggo ngarugikeun amanat-amanat anu aya katalina sareng di pernikahan. Maksudnya di Indonesia mulia banyak pengen waktos rukun nikah aya 5 hiji calon mempelai pramuga anu kesempatan ieu diberi dilaksanakeun ku Cep Endi Nadine. Nomor kedua calon mempelai istri anu kesempatan ieu bari dilaksanakeun ku Ning Sarmila. Nomor katiluna Bapak Wali. Anu kesempatan ieu walina wali mundir. Ya. Wali nasab ramana ku anjeun. Simpul geus Bapak Wali. Bapak Wali kita harus putar urang. Putar urang. Sanes putar sampuran. Sanes putar kawalan nih. Sanes putar angkat di sanes. Terasna deui sakataran Bapak Wali antara CND sareng Ning Sarmila teh hubungan nasab. Daya. Kada mah daya deh. Nikahkeun kan. Turun informasi. Papat dua orang saksi kahiji katersana Al-Mukarram Bapak Ahmad Arab di Bojongsari. Nomor kaduana katersana Bapak Haji Aliyudin. Julkeun KTP nomor teu Kang Mariana. Foto. Aya